beunghar teh. Kos kieu we ye nguli di kebon batur. Mana kedeng deui lebaran. Si Imas ngomong we yang beli baju, tuh beli baju. Ma di mana, Ma? Ma di mana? Ma di mana, Ma? Ma. Aya naon, Neng? Ih di dieu, emaknya segede kebo kos kieu teu kadelek ku mata sia. Oh, di dinya. Yuk, Ma, cek di HPG mumpung benang corona mah kudu moe di matahari. Nya ayo urang moe di matahari. Yo. Yo. Buru, Ma. Kayak heula ieu mana Ayo, udah Ma, ieu buru, heula, buru. pedang heula. Buru wae. Heula, nyawa sama heula. Kela Neng, mah nyawa sama heula. Heeh. Urang moe di bureun coona we yuk. Ayo. Ayo Neng, urang gelarkeun. Yuk, dia. Meni kudu dipoe we segala gesek wae. Ma di HP nage kitu. Urang geus hideung kena baca keutreuk. Imas, mana keur naon di dinya? Ayo buru ka dieu moe ambesan ulah benang corona. Mana mah kurang UPDAT. Naon UPDAT teh update meureun. Tah heuh eta maksudna teh. Si Ewi di mana nya? Ayo eueuh di mana? Eta coba edan panas-panas kieu keur mararoe. Adi heulan ke ce ya. Ayo naon ceu? Ieu aya titipan paketan ti salah ke ce. Aduh, atuh nuhun pisan ya ceu. Heeh nyanggesnya ce, urang arek balik heulan, arek nagihan. Ngantos atuh nuhun ya ceu. Nya. Neng, dia aya paketan di Bapak Sia. Ayo urang buka. Hayu Ma, urang buka Ma. Ayo. Ma orang buka, Ma. Ih, si Bapak merenaon. Bagja bisa durang euy. Disoekeun heula. Atuh Ma belaki. Riwak. Ara rese. Ai Bapak Sia ieu mere naon meni kuat dibahas koman kieu. Aya sugan teh duit aing mah. Ma ya suratan, Ma. Coba ino Neng, coba baca teu kaharti mama. Ma, iya abah teu bisa uing ke kampung ku sabab jalanna pada ditutup. Sareng teu meunang mudik. Ieu aya artos di ATM kangge bayar kontrakan sareng meser baju lebaran. Ma sareng Neng Imas. Oh, Ma ieu teh ATM. Ai ATM teh naon Neng? Da mama teu kaharti. Ada tanyakeun we ka Cimeri, Ma. Balik nanya heula ka Cimeri nya. Nah, Buset dah si Imas aing dipelak di dieu sorangan mah geus balik ka imah. Susul ah. Mas, aing mah rek balik dipelak ku sia. oh karep sia we karep sia. Assalamualaikum. Ceu, ieu naon? Waalaikumsalam ceu, aya naon? Ceu, ieu teh naon ceu? Sugan teh selagi teh mere duit geuning ngiriman kos kieu. Kitu
Duit ATM cek, jerona aya duitan, ngaluarkeun tinggal ngagesek kos kita. Gitu. Heeh, nya. Yang geus jeung nuhun nya, urang kagesek heula. Nya, nya geus. Ya. Neng, ieu teh cik cemeri digesekeun karek duitna keluar. Mah geura digesek amees keluar duit. Gak geura meuli baju lebaran ih. Heeh, geus Neng tenang, lamun duitna geus keluar mah urang kapamanukan, urang ngaborong, sekalian jeung toko-tokona. Asik, kayak bisa pamer ke si Masyara. Hai. Neng, gesek Neng, geura tandian di handapna. Sama bismillah lah, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar Mak, teh. gini keluar luar, Mak. Eueuhan, Mak. Gua tigana bapak siang abu bodoh ka aing. Dasar aki-aki dabrul asa mun balik ku aing. Lebaran tuh jadi ah. Cek, geus encan, aya meureun bagian anak. Boro-boro teu keluar duit. Ayo cek ngagesekeun ka mana? Amben. Sampai kepala botak yang gesekeun ka amben mah ngaran onghol. Ya terus ka mana? Kabang nu aya mesin ATM-an cek. Aya mesin ATM teh naon, Ceu? Tuh di Batang aya bang. Nu diharapna aya wadah siga keler. Ya, tempat ngagesek duit. Hayu atuh, Ceu, anter da urang mah jelema teu ngarti. Ayo atuh dianter. Ayo. Jangan lupa like, komen, subscribe. Share ke media sosial Anda.